ngabeuli cenah teh. Ai di deuleu loba lowe. Sia meuni sesorongot anjing mah. Kasaha eta unyang anjing teh kasaha? Tong kitu bisa dicetot anjing mah. Si anjir aing ngomong jiga hayang dikiles. Cakrom. Linglung di mana goblok? Apunten ka anang sakadapan tumali nu gelo. Rupina Ngarebok, rupina hapunten anu sugul oge tawakuf anu sabun kasali deui. Mohon rehing dina wengi ieu panginten ke dipengker urang sami saksen kumaha aksi panggungna cek abdi dan nikah duet sareng ramana kan hadiah dan nikah. Gade. Si hayang kumaha ieu? Nya hayang emam. Aing ge can dibere nu geus gawe. Batur anu digawe panggeulana ka si ijo pangbandeurina acan dahar teh. Nah, turun teh dibere dahar. Eda. Lain teh dibere dahar acan teh. Kan gawena ge acan atuh. Ya kudu gawe heula duk mere dahar mah abek we. Apaan dia kapagat nyala kangkung deh. Jeung teh kudu ditawaran atuh dalin di sasaha ieu teh hajat teh. Nah, di saha? Di saha cing? Dalang Barjo. Oh, asep setanar. Setanar. Salah baheula. Asa ngabodor. Anjing urang kudu benerkeun teh sunanar. Sakali pangitan pohon kata acana oge. Bisa kedengeun kakayan masih seueur alhamdulillah tampuk bisa deui ieu para artis mohon Bandung Selatan. Insyaallah dugi karencana ulah ingkah bageuna. Gade, sok anu ngomong. Jengkel aing pikir-pikir mah. Aing kudu amat. Pola anyar si Yang ngalah kedai, ngalah kedai. Pola anyar sih ku baheula. Lain anyar ka deuleu. Anyar Sok hareup era. maneh era mah kahareup. Sok digawe. Mending maneh nu digawe lah. Sok digawe pan amplop geus ya teh. Nah, tuh kemari amplop anjing mah. Kanya ka Mang Odeg, jerakan Mang Odeg mah lamun teh diongkosan sok ngomong tukangeun ceuk hajat. Aslina, Wah, Teu mata sok digawe tembongkeun duit geus. sok maneh tuh ngomong. Pan aing ngaran kau masuk hoream geuning karasa. Cek saha? Odeg kungsi ngomong. Iya. Ya masuk aya duitan awas. Aya. Iraha aing ngomong kitu goblok. Basa di jalan. Maneh sih ngomong ka aing kitu. Kumaha cing? Urang mimiti mah. Geus Baik, untuk urang ke sana hadiatna. Jalan mah cenah. ngan hampura cenah moal aya idangan dina peuting ieu mah. Goblok punya ngomong idangan sia. Geus teu usum main idangan mah. Heuh geus teu mata ngomong geus teu usum. Geus mentang ngomong idangan era goblok. Era usaha. Aing lu era balik ka imah. Budak nanyakeun. Urang pas muka tulak teh, "Pak mau idangan?" Aing Tong dibiasakeun, saya teh tong dibiasakeun lamun urang jangar ngahakan parami. Tempo we idangan pan nabuh teh teu sumangat. Masih ngomong idangan tutup. Samana ngomong tutup kunaon? Tutup sek dina dus kalian ku rapia. Eta mah hayang leuwih loba sia atuh. Nah, aing mah kunaha we. Sok karep ngomong urang di dieu. Maneh aing di dieu. Teu si najis. Aya ngomong di jaringan. Sok ngomong. jauh deh. Aing mah di dieu jeung ieu jeung Olen Suralen. Geus urang di dieu jeung Ucil Suracil. Maneh nu ngomong. Maneh nu ngomong hoream teuing. Abdi ge hoream. Sok saya teh dibayar geus. Balik atuh yeuh. Ya bari sok ngomong heula era. Jeung era. Era saha maneh jeung aing? Kudu era ku Bayu. Kudu era ku Bayu, saya teh si Bayu geus nyanyi aya nu nyawer. Aing bakal sawer. Tong ngarep-ngarep saweran saya teh. Nah, ieu mah mun hayang salamet Asep Sunandar ka aing nyawer. Make dia ngancam bisa. Sok ngomong heula bejakeun. Ning ameh nu ngomong lah. Ameh, maneh. Maneh gitu ngomong teh. Tun bae da aing mah geus kolot balelo. Heuh geus kolot mah kudu leuwih bener sia Tapi teh. ketang lamun aing kolot berat. Meureun jangkung nih. Geus mana mah pan ngahaja setelana di ieu teh diceperkeun teh. Goblok, kudu ngalah ceper aing dikontetkeun goblok. Mata tadi tanyakan teh kieu ade. Tadi molotov. Macam-macam lah bisa dijahat. Cing urang ngomongnya. Tong ganggu urang ngomong. Mana edan? Maneh gelo.
Duh Gusti. Ya Allah. Bu mangode doakeun ku sadayana. Amin. Sing dipanjangkeun umurna. Amin. Kalayan diponokeun napasna. Ponok na amin keun goblok ponok napas mah nya angarna modar atuh. Jengkel atuh dah. Tombor maneh aing ge jengkel. Sok geus maneh ngomong. Geus maneh lah. Maneh lah. Ream lah. Babarangan jeung maneh. Aing teh 30 tahun rumah tangga jeung sia teh lain bahagia. Nah kumaha? Budug teh goblok. Ya mah salah ngasupkeun nerana kana dadar gulung. Maneh tah tah. Jeung dadar bulu ini ceplok laut bisa ditu. Sumpah pemuda goblok. Sok maneh ngomong. Ning maneh Korea malas orang ngomong gimana. aing ge Aing mah lamun ningali beungeut maneh teh juk alergi. sarua goblok. Sarua naon? Sarua alergi aing ge tadi jeung langsung aing batuk. Atuh bedakeun sia teh. Mun urang alergi, atuh maneh asam urat. Apaan aing mah batuk. Ai batuk mah eta mah da geus bawaan geus kolot mah. Cek saha geus kolot. Umur mah katinggali tina batuk sia. Nah, Geus kolot mah. Hesek cageurna teh. aing budak mah. Ning sia budak ora batuk kolot sih. Nah, da saya teh mah kitu sia nya. Ah, batuk orang. Gejlok TV 14 in. Getih. Sia mah ngarewas goblok. Tong kitu le anu bener anjing ngabodor atau ngomong getih. Kenapa sia dek ngabodor getih poe ieu? Aing betah keneh nya deh. Sing ada orang rek ngomong nu bener rasanya. Ah. Pasti betul. Jengkel berenang geus sarua ngala mana di Sinangar aing balik anjing acak-acak di panggung ge. Ya, kamu jangan gitu dong. Wah, Kamu cinta ya? cinta naon? Wah, beda sih sama orang ngosna anjing juga nu bogo. Ulah tanas teh ngeunaheun teh era ku barudak. Jeung era ada sarua jelema. Bah Cipo teh eta teh naon cing? Nya jelema. Aku disebut kresek abah Cipo sia. Mana nu salah sia mun jeung nanyakeun bah Cipo jelema. Ini bener. Nah, ibah Cipo naon? Jelema. Sugan aing boboy sampel. Si anjing ngahina ka batur aduh. Goblok. Cecak si ahina. Sia mah oke kok teka kieu nya. Kieu kumaha? Bikrul ieu. Mikrol goblok. Tadi nasani mah ulah ngarek teuing geus kolot mah. Basajan we. Sia mah halis di bleaching. Geus di bleaching huis goblok. Ampuranya lain ngahina. Ya, wah anjing cetot ku aing. Benar. Benar anjing. Yakin? Yakin. Kawani dibawa kabeh. Bawa. Wani ka aing. Allah. Ai kitu-kitu teh mah aing geus sieun atuh. Sok ngomong enggak? Ning maneh Ngomong kana na era. nya sok. Saluk-saluk heula. Ai era mah maneh nu ngomong. Urang nu ngomong. Urang. Amal ka. Jadi ya. Naon? Oke. Sip. Ini bau sapu jagat ya sih. Ibu bapak mohon mengkodet salah satu kaum doa apa pilih ayat karidon mana penginten mohon sebagian tina hartana maka dilebetkeun kana kota Biasa sompang. margi mengodet tegaduh magicom karunya sate pamajikan odet teh garwa pamajikan odet garwa odet teh sanamina Mulai beja-beja EN. oh anu sok host Kita mah entok. Eta mah entok goblok atuh. Bujung tak pedacet aing EN entau geus nontos. apa ngelan baheula mah kitu mun en papanyangna tog di entog Sia cucurut goblok. Cucu. ge aya laguna Naon? tarajal cucu deui geunah untuk teu bisa tarajal entog deui Dalin entok da EN. apa terus Rojo entok mulang. sampikeun eta kotakna Ampikeun ka mana? ka dieu ka tukang Si anjing. Kade orang. Ai sia make jeung aya nu ngabodor atuh anjing ah. Tukang. Geus aya usian. Jing buka leh. geus ngaganggu waktu Hah? cok kumaha jing sok si Ongki pada ke pasar tepuk tangan Tunggu da aing ke si Ongki goblok. Tong
gitu teh lain ngabodorna biasa we anjing serius. Nyanyi ya nurutan baturnya. Nyanyi Nyanyi nanar yang nyanyi sana. Kidung. abdi nyalinu kagelung. Eta mah nyalilung ka gelung mah. Dewi para pohacis Kacang buncis neng. Yo. Sok mana karep. Nyanyi sakali awan. sekali salam. Baik urang heula maneh heula nyanyi. Mending Tata rucingan heula. terus cina sih ya. Tata rucingan heula saha anu menang panggeulana nyanyi. Oke. Hah? Oke. Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Nya hese goblok atuh. Bisa tidak we pinter. Pinter naon sia pan gede atuh sia teh. Heuh ngan uing mah bisa. Aduh sia anjing aiban rame ya. Rame itu mah jeung hayang rame. Gajah. Gajah diasupkeun kana kulkas. Heeh. Nya hese. Bisa Kumaha sia carana sok? buka kulkasna, Heeh. asupkeun gajahna, tutupkeun pantu kulkasna, beres. Gajah aya di jero kulkas. Si goblok. Aing jago. Kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas? Babari Kumaha? buka pantona, Bener. asupkeun kudana, Heeh. tutupkeun pantona. Pan aya gajah di jero hayang paseha sia gajah jeung Goblok. kuda. Hayang rajet sia teh eta teh ladang MBK meuli kulkas ge goblok. Si anjing kuda mah mah punya mun urang mah kengnya jadong wae gajahna. Pan aya gajah. Ricik sia mah goblok. Licik kumaha mah jeung licik. Sok naon deui jeung aing. Kuduna buka kulkasna, bijilkeun gajahna, asupkeun kudana, tutup deui kulkasna. Kuda aya di jero kulkas. Si anjing gobloknya eta kuda. Lamun gajah jeung kuda dibalapkeun menang mana? Sok. Di mana-mana ge pasti juri menang kuda. Poe ayeuna mah bakal menang gajah. Tanyakeun ka Kuda yakin gajah. Kuda mah aya paribasa sia teh 12 tenaga kuda. Ngan ieu ge 12 tenaga gajah. Aduh si anjing kumaha nya? Kuda gajah bakal menang. Naon sababna gajah make menang? Kapan kuda di jero kulkas sia? Nah, atunya kuda teh si goblok cicing wae atuh. Wah, sia mah licik anjing mah. Mending kumaha sia ka Bandung mending tumpak motor mending tumpak mobil. Mending tumpak mobil atuh ieuh mana mah pertanyaan nu kararitu. Tumpak mobil ieuh motor mah sakumaha gagah ge kahujanan repot. Oh, tidak bisa. Is betul bisa mending mobil. Tidak bisa. Mending tumpak mobil. Teu bisa. Nah mah kata bisa. Nya teu bisa. Keunah mah kata bisa. Kade sia ulah protes goblok. Moal aing cabut kudu protes. Pantram kudu protes. Siap aing mending tumpak mobil. Lain cek aing dia. Pan ulah protes.